Puji sareng syukur ku berkah pitulung mantena urang sadaya tiasa patepang deui aju langkung ti payun urang sanggakeun puja sareng puji ka Gusti Anu Maha Suci anu parantos ngaberkahan urang sadaya. Wargi anu diasih di lebet Gusti tepang nadanget ayeuna bade ngemutkeun kangge urang sadaya panginten urang sering ngadangu hiji kekecapan anu unggalna lir monyet anu ngagugulung kalapa. Kecap tadi ngajentrekeun ka urang sadaya ngajentrekeun perkawis jalmi anu terang kana bebeneran tapi dina prak-prakna kahirupan istuning tebih pisan patojaiyah sareng naon anu dilakonanana. Eta margina pamibabasan tadi nyebatkeun lir monyet anu ngagugulung kalapa eta keuna pisan babasan eta kangge jami-jami anu salaresna mah tos terang kana bebeneran, tos terang manaha anu hade sareng anu awon, tapi anu dilampahkeun dina kahirupan anu patojaiyah sareng anu dilakukeun tiap dintenna. Sakedap urang ningali pangandika Gusti anu janten pikukuh kangge urang sadaya anu dicandak tina Yesaya pasal anu ka-28 ayatna anu ka-13 nyanggemkeun kieu. Dawuhan Pangeran, ieu bangsa majar ngaku ka kami teh ngan semet bibir, teu terus jeung hatena, agamana tayalian ti aturan-aturan jeung tali paranti beunang nyieun jalma, eta bae anu diarapalkeunna teh. Wargi-wargi anu pikasih ku Gusti, numutkeun pangandika Gusti tadi nyebatkeun jeung salaresna. Nya tadi ti payun disebatkeun ku si Mabdi bahwa jalmi anu terang kana bebeneran tapi dina prak-prakana kahirupanana patojaiyah patukang tonggong pisan leres eta sadayana kaluar tina pangandika Gusti tina jejer hirupna anu salaresna anu dipikat terangna kahadean tapi anu dilampahkeun hal anu awon tangtos eta hal anu patukang tonggong pisan. Eta margina pangandika Gusti tadi ngajentrekeun kangge urang sadaya jalmi anu samodel kitu ibadahna mung semet bibir wungkul atanapi ibadahna mung sebatas luarna wungkul ibadahna henteu tembus kana jero hatena. Upami jalmi ibadahna tembus kana jero hatena kana lebat hatena moal aya jalma anu maling, moal aya jalma anu ngarah ngarinah, moal aya jalma anu korupsi, moal aya jalma ngalakukeun seueur kaawonan. Kumargi hakikat ibadah salaresna matalikeun manah urang sareng manah Gusti. Sakedahna nalika urang ibadah ka Gusti, nalika urang ngaos pangandika Gusti, atuh anu dilakukeun teh tangtosna kedah hal-hal anu patali sareng pangandika Gusti, sareng ibadah urang. Eta nembe disebatkeun ibadah anu sae. Ibadah anu sanes sae, anu sae teh sanes mung saukur nyaeta urang muja-muji ka Gusti wungkul, sanes mung nyembah ka Gusti wungkul, sanes mung ngamuliakeun ka Gusti wungkul. Tapi dina prakna kahirupan urang aya sasami hirup anu nyakseni tingkah paripolah kalakuan urang kahirupan urang sadedinten. Upami kahirupan urang patojaiyah henteu sapuk sareng pangarsa Gusti tangtos ninggang kana babasan sapertos tadi diri ibarat monyet anu ngagugulung kalapa. Mangga upami kurang dititenan monyet anu ngagugulung kalapa tangtos henteu terang dirasa kalapa. Kumargi naon? Kumargi monyet henteu tiasa mese kalapa. Nya sanes kumargi henteu ngagaduhan pakarang, tapi henteu dipasihan akal jeung pikiran. Eta margina jadi mung sakadar digalatak gulutuk luarna wungkul henteu terang jerona kalapa rasana kalapa sapertos kumaha. Eta tangtos jadi gambaran kangge urang sadaya panginten kangge jami-jami anu dina prak-prakna kahirupan patojaiyah sareng naon anu dilakonanana. Upami urang ningali kanyataan seueur jalmi anu katingalina suhud ngalakonan ibadah, rajin ngalakonan ibadah, taya waktos anu kalangkung panginten resep kana maos pangandika Gusti, tapi hirupna istuning henteu nyumiratkeun, henteu ngagambarkeun, henteu saluyu sareng prak-prakana hirup. Eta margina wargi-wargi anu pikasih ku Gusti, babasan ieu nyemutkeun kangge urang sadaya. Supados nalika urang ngaraos diri urang teh sok ibadah, ngaraos diri urang sok rajin maos pangandika Gusti,
tah kedah sareng prakna kahirupan urang luyu sareng naon anu urang di aosna, luyu sareng naon anu urang di ibadahan. Upami kitu nembe kahirupan urang tiasa mimiratkeun kahirupan urang tiasa janten berkah kangge anu sanes, janten berkah kangge diri urang sorangan. Tapi upami masih ninggang kana babasan tadi urang mung sakadar ngagugulukeun nyumponan parentah agama wungkul, mung sakadar ibadah luarna wungkul tapi henteu tembus kana jero hatena, dugi ka iraha wae tangtos urang moal ngaraoskeun kumaha berkahna Gusti kaalaman karaos karandapan ku diri urang. Eta margina ngalangkungan ieu pedaran mangga bukakeun manah emutan urang ka Gusti. Lenyepan ieu pangandika Gusti eta babasan anu tadi nyebatkeun kangge urang sadaya supados manah urang ti dinten ka sadinten makin kabuka pangemut urang langkung kabuka supados urang sadaya dina ngajalanan ibadah tiasa disarengan kuprakna kahirupan anu luyu sareng pangarsa Gusti. Wargi notifikasi ku Gusti mangga geus ngalangkungan ieu pedaran, geus urang sami-sami introspeksi kayan diri urang masing-masing, parantos satebih mana urang ibadah ka Gusti, parantos satebih mana prakna urang ngajalankeun ibadah anu kasaksen katingali ku sasama hirup urang. Mugia ngalangkungan ieu pedaran urang sadaya disadarkeun diemutkeun ku Gusti. Mangga urang ngadoa. Puji kali syukur nun Gusti kangge pedaran anu nembe dipedar, kangge babasan anu nembe kadangu, kangge pangandika Gusti anu kadangu ku abdi sadaya Gusti. Mangga patrikeun dina hate sanubari abdi sadaya sok sanaos tempatna atanapi kapasitas anu aya dina manah abdi sadaya terbatas. Tapi pangandika Gusti kawasana henteu kawates kapungkur ayeuna sareng salamina teu pernah robih. Hatur nuhun Gusti, abdi nyanggakeun pedaran ieu anu pinuh ku keterbatasan, kelemahan, kabodohan, wios Gusti anu nyampurnakeun pedaran ieu kumargi kasampurnaan ayana di Gusti wungkul. Di lebat asmani Gusti Yesus abdi nyanggakeun pangdoa ieu. Amin.